Anjay. Biar bayi kesenangan banget ya. Anjay. Hayang kawin win hayang kawin. Geus teu kuat berang peting. Ini aya yang kawin deui tah. Kawin win hayang kawin. Pak. Mi yang kawin deui sia. Mana wae hayang kawin deui sih? Aing ayeuna sok. Ayo geus ayo haju ayo ini. Dengekeun Ayo. Kawin hayang kawin. Geus teu kuat. Emang aya awewe anu nyandung. Lah urang mah tibang nyanyi. Anjay. Anjay. Kopi. Minta, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopi apa? Ayo, kopi apa? Kopi, es. Kemana wae sih karena ketemu? Ayo. Yuk kelan ya. Ayo. Aduh. Anjay. Anjir, euy. Kieu wae mah pusing ya. Sare unggar poe sorangan wae. Kieu carana mah kudu wani ieu ngomong ke kolot ya. Bapak aing di mana ya? Pak. Hah? Ngelamun wae. Imam mereka ngomongnya penting. Aya naon, Mam? Teu biasana nanya. Imam yang kawin, Pak. Kawin saha, Mam? Emang geus aya calona? Aya tuh, Pak. Matakna Imam ngomong ge. Imam hayang kawin mah sok wae. Kan anu dibingungkeun teh, Mam. Imam can boga pagawean. Ke pamawajikan dibere dahar naon ku Imam. Manehna mah tak adil, Pak. Rek dibere dahar naon wae ge, narimakeun. Nya syukur atuh ari narimakeun mah. Kan kaayaan urang teh jelema teu boga. Nya, Pak, mun eueuh teuing mah bere dahar hut badag we. Anjay.